Den. Kan? Tekar sate cenah. Ngan lima bina. Nah, itu hiburan we atuh bari ulin. Nah, banyak bae tuh di sini. Hah? Karena nerima anu leplay. Ai si Shaina daikeun teh moal daikeun moal mun diabawa ulin. Ini maksudnya supaya aya batur hungkul gitu. Ngomong yang kasih Saina. Ya maksudnya kan kamu tuh bisa. Karena ya Umi. Kan tadi udah janjian sama Umi. Maruk aing teh ngadengkeun gitu tadi aing teh di jero. Heupan eta mah lain beda deui eta mah acarana. Beda naon? Kita tadi teh mantau teh geus janjian rek mawa si Umi cenah bae si Berlin mah ku aing dituna cenah dinas Blacker. Tuh ngomong celik kempreng ngomong gitu Dina urang. bagasi cenah Umi nanti di depan sama aku sambil pegangan tangan. Tuh ngomong teu bagasi sok aya kasih burung. Teu aya bagasi nah lu jujur Berlin mah bawa karasi cenah. Lamun urang ngomong gitu ka si Stefani cing daek kagedukeun hulu kenapa ku payung aing tah. Aduh aku payung mah leutik. Ya urang amacan pernah omong teu parah. Gusok lieur kamu mah. Oh kamu teh jadi tanggal 5 teh rek ngajakan saha nu benerna. Ya maksudna lamun misalkan ieu mah tong dianggap ieu mah hiburan. Engke teh di acara ati bawa teh rek ngagandeng saha. Nah kamu ngilu. Aku mah geus pasti ka ditu. Tapi rek kabogor heula cenah si anu. Iya. Negara udah Bogor iya. Apa di Bogor? Ke puncak heula. Oh maksudnya ke puncak dulu. Iya, aku ke puncak mah cuma 20 menit. Oh dari rumah teh. Ayo berangkat jam sabaraha? Jam 17. 17.00. Yeah. Jam aku cinta padamu. Isi atuh sok guling gasahan gitu kamu sok ngobrol teh serius gak? Hah? Iya, jam aku cinta padamu. Iya. Visual kalinya. Teu kieu kan kamu jeung saha sok rencana? Kenapa di sini teh pada rame mah aye korong nongtot. Oh cek aing korong-korongan koplok deh barudak korong anjing ieu. Koplok sa barudak korong babukan ku aing huluna. Ka kamu ge aya korong-korongan? Iya mah aye korong nongtot cenah tuh. Korong nontot hulu sia tak korong anjing juga korong. Ya maksudnya nek tabu sabaraha? Nah, kamu teh tega ka aku teh ngomong jiga puso. Ngabu jadi pak puso aku mah, ha? Kamu ngomong jiga puso, si Berlin mah jiga puso. Anjing paben goblok. Paben. Jiga puso kumaha? Enggak apa-apa, aku jiga puso, kamu kayak supir pusonya. Heeh. Baik. Kan kita biasa saling nempel. Cileuh korong hulu sia anjing juga goblok. Cileuh korong koplok. Aku tadi nge-SS ini nih. Mana? Ya kan eta mah foto bareng ai sok lieur. Umi, ini aku punya foto berdua. Aing teh aya di jero mata langsung jepret di SS. Ya maksudnya kan eta mah kan si Umi main ka ditu kapila. Ya maksudnya pan urang ge hayang sesama host hayang diri foto. Sok ngupload Ya aku juga dianggap sesama host. Nyante nyai kamu kan beda, kamu sok lieur. Kenapa kamu bilang aku bawa terasi? Emang punya aku nggak enak? Atuh heureuy meneng da atuh sok heureuy. Ju hampurannya ama jelemana ceplos-ceplos mentak pi hampuraeun teh. Atuh meh supaya rame kumaha urang teh. Da aya hate mah eueuh perasaan kitu. Lieur. Suara karo ku di depan kamera. Eueuh niat kitu udah heureuy. Asa beda ada omongan teh kasih step motor jeung ka dieu teh. Tadi mah da lain kieu urang teh pada ti pertama alep loh urang nonton teh. Jujur uramanya pertama awal hayang panggih lain jeung si Step. Ngan pedaku mun ku Gusti teh dipanggih ke teh jeung si eta heula. Jeung si eta teh.
asa minang kasih guru mah jadi kieu nya. Da kieu naon? Iya mah ngaguru teh ngaguru itu. Lah ini atuh da Apa teh? daripada ada kalau asup rumah sakit itu gelo. Daripada apa? Tak cek air koplok jadi mau korong-korongan ku air bare bekok bagok atau jangan nusuk korong-korongan bekok air koplok. Yeuh dangukeun heula nya. Da maneh maca asa fokus wewe anjing saha sok lieur. Saha nu wean saha? Saha nu wean teh saha? Eta nepon naon sok nepon naon. Keur neangan foto AA keur ngarecord tadi. Ku abi di record soalnya. Ai kamu gawe ngarekodan foto anu lieur. Yang bukti. Mana nomor rekening karena dana begitu. Oh, macet aja. Gimana? Mana nomor orang. Asik minta nomor aku. Hah? Tiki minta nomor aku ka Mang Dira. Nyesok kasih. Ikhlas. Siapa pembahasan wae asal lieur. Nyatanya si Ikina ngaku teh. Lah mau mungkin si Iki mah teu kitu jelemana. Apa teh teman adalah maut. Ya kan baik teman adalah anjing oge. Ayo teman nek mau teman nek bagong aduh. Iya masuk guys. Minang ka Bandung teh. Ngaguru teh kalau ka ilmu hitut nu diturunkeun. Ya ayang ada neng hitut ku masuk da moal naon mah sekali weh. Lah yang banyak hitut toko anjing. Yang banyak hitut po, kudu lawa hitut kan pakos burung hitut po anjing mah aya. Lain naik kira mau ayah hitut po moal. Yang tahu-tahu aja kentut poh itu kentut apa? Apa? Itu mah setahu AA kalau misalkan sama pasangan ditongengin sok itu po. Asli. Ya, asli nah gitu bisa. Itu mah pokoknya mah kentut spesial. Itu emang nu sada poh-pohan gitu mah mun nongeng poh ya gitu plok ya gitu. Asli sok. Nah, aku ingin penting kemana-mana. Neng sok neng epar jujur. Ada yang lain nanya. Lain. Yang suaranya itu pok. Oh, sok tanyakan ke barudak anu lalajo sok ka barudak sok dah. Iya, jadi pas dicabut teh poh katanya. Wok. Yeah. Penting itu parawan. Yeah, Aisyah betul separawan kumanya parawan. Oke. Suka bunyi kayak gitu enggak? Nya ama jujur asli boga punya istri atau woknya pernah wok. Bisa kalau nggak pernah bunyi kayak gitu, aku curiga ke matahari. Matahari. Nah, ke matahari teh. Ngabo. Oh. Kopok. Hana kenaon aya heun. Eta ngabo. Yang waduh. Oh, kalian tukang. Cepet ku kana liang tukang, kalau burung we pasti cabut ngamai koneng sudi teuing. Kangkung. Yang caduk anjing pusing. Pernah. Can pernah apa sakumaha yang ge ieu jujur misalkan. Ngomong nancan pernah. Awang misalkan Berarti arek dong, niat dong. emang can pernah karena liang toge ku kos du eman. Geus we aing daripada kalau liang gitu muka karena hawukeun panas-panas. Dicabut genjer cenah geuleuh. Dicabut video genya. Si Belin kunaon koplok ngomik si Belin. Lain. Eta mah cenah typing. Heul yang genyer teh liang waduk. Iya pas keluar genjer. Pas keluar cabean anjing lieur. Pas dicabut anjing eta teh babadotan poh-pohan. Segala anjing rucit aing sudi. Kieu maksudnya amat cara amit-amit. Kalau kamu udah pernah gitu nanti aku manggilnya bukan Mang Ayek lagi.
Pernah gitu gimana kamu ih? Ya kalau kamu nanti ke Matahari, ya aku manggilnya bukan Mang Ayek lagi. Kamu sok ke matahari ku amit amit neng Nanti aku panggil kamu Ayek Dewa Matahari. lewat bumi. Pamali kira-kira gitu. Pamali atuh da kenaon ai kamu sok kenaon ayeuna diciptakeun aya nu kitu lumpat kana liang toge geus edan. Tapi kenapa banyak? Kada tong diturutan ujar baburu. Berarti mana nak pernah? Atak body pang anjing. Benar yang bool. Enggak. Galeuy. Nya geuleuh atuh nya ge urang jorok hirupnya ai kana lieu totogeng teh mah kosudi teuing teh hayang. Aliang toge ku jorok teh. Popohan cenah. Heeh. Deui urang gitu kita lagi. Ayek Dewa Matahari guys, ayeuna mah ngaranna. Bulan ayo nomor itu. Oke, jang bulan hareup. Oke. Amit-amit ya jujur amanya emang ka istri mun pisahkan istri keur dapat gitu urang teh hayang daripada kitu geus we tahan. Mangkal cau. Hah? Mangkal cau cenah. Orang kacau kumaha aku ieu.